Sugri para wargi kiwari mandiri baris maluruh bagian anu ka-20 dina lajenganana carita hayang beunghar karangan Kiliksa. Sakumaha naskah ieu carita nu kantos ditaratas dina bagian anu ka-18 hanca poe kamari. Padaran Mang Dedi kebegat wanji dina mangsa medarkin kaayaan alam ti peuting di lembur Cikarang, khususna kabumina kersana Pak Haji Burhan kadatangan ku makhluk gaib tialunya. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita langkung paus namah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Kaayaan alam ti peuting dina kaayaan estuning pikakeungeun jeung pikasieun. Channel Berkas Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Kasugri para wargi, angin ngaguru handaruan mata keung jeung maktaksieun kaayaan alam jadi bangring. Sadengkeun harita dihareupeun bumina Bapak Haji Burhan atawa imah Najang Ali Rohman. Dihareupeun imah teh ngagimung makhluk-makhluk anu aneh. Beungeutna teu puguh tapi baruntutan. Jang Ali Rohman anu tenang teh manehna mah eueuh kasieun tapi oge teu kumawani aya nu kitu teh. Tetep ayem tapi waspada. Ceup di jero imah jempe teu aya nu ngomong. Sabab biberuan sada aya nu raleumpang. Loba pisan tingkareblik ngurulingan imah Pak Haji. Anu keur ngobrol di tengah imah ge simpe jempe nu wani nyuara. Bonceng. Bonceng. Kadenge aya anu uluk salam ti hareup. Tapi eueuh nu wani ngajawab, jarempe we bari jeung ngadedengekeun kaayaan di luar. Anu lempang beuki jelas kadengena tingkareblik di bibir imah. Sakabeung kadenge sora nu ngageblug kana taneuh teuing naon. Sada-sada barang berat anu ragrag. Parandene kitu ku Pak Haji Burhan tetep teu diparire. Malahan mas sarerea oge cicing. Ngan barudak katempona sarieun beungeut rata-rata pias sepak bari jeung lapar. Bonceng. Aya deui nu pupuntenan. Ayeuna mah dibarengan ku sora anu bari jeung ngetrokan panto. Yakin di luar teh aya semah. Tapi kulantaran samemehna aya heula sora-sora nu mata keung jeung sieun. Atuh saurang oge eueuh nu wani nembalan. Sabab curiga bisi siluman anu marakayangan. Tapi najan kitu oge Ibu Haji panasaran pok naros kacarogena. Kumaha eta Bapak? Eta geuning aya pupuntenan di hareup. Ulah kemalan. Kumaha? Ulah kemalan. Apa curiga bisi nu macak balaikeun? Antep. Ya mau macakna naon? Tapi lamun sing panasaran teh mah jiga tempo ku maneh ri. Aya naon di luar teh nu saanyana? Ceuk Pak Haji Burhan ngareret ka Ali Rohman. Jiga nu hayang nguji kana kakuatan batin jadi anak. Channel asli atuh anu dititah menikeun kasegut da memang geus hayang nempo di tadi kene. Mangga mah keun ku abdi bade ditinggal keluar. Nah saha cenanya? Ceuk Ali Rohman jung nantu. Memeh manehna kaluar singkil heula. Sanggeus kitu keur nyem babacaan. Keur ngajaga diri bisi aya naon-naon tumiba ka manehna. Sanggeusna wilang tarap diterus mukakeun panto. Telat macata jeung bismillah. Berai panto muka. Terus Ali Rohman kaluar panto blug ditutupkeun deui. Barang geus aya ditepas. Ali Rohman ngagebeg bakat kurewas. Ari sabab di buruan imah menipa beulit makhluk-makhluk aneh. Ari awak wanda-wanda manusia tapi buntutan. Matana ting burilak es dening mata kukurayeun. Leumpangna semudongko ai leungeun paranjang. Jelas pisan jiga jelemana teh
Atuh puguh we Ali Rohman teh jadi penasaran. Terus mapatkeun heula kalimah-kalimah suci pikeun ngajaga diri dina gangguan setan siluman nu sakira mata kabahayakeun kana dirina. Heran, aing mah kakara manggihan makhluk anu aneh kitu. Nah naon kasebutna jin atawa naon? Aing jadi hayang nyaho arek disampurkeun sakalian ku aing. Ngarah puguh arek kumaha karepna. Kituna teh atuh Ali Rohman. Bari blak muka tulak panto luar. Bari jeung telat maca bismillah. Barang berai panto dibuka. Ada jerit atuh harita teh aya nu ngoceak. Teu beda jiga suara monyet. Tarik pisan. Disusul ku suara nuting calakrok. Monyet menikeun kaseah sorana teh mata keung ngaguruh matak balaur. Atuh Ali Rohman teh ngahulang sakadapan mah. Sabab teu ngartieun ari panon malong ka makhluk-makhluk aneh anu minuhan buruan. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Nah naon atuh ieu teh jin atawa setan idah jilaknatullah. Nah naonan daratang ka imah bapak aing. Kituna teh dina gerentes hatena Ali Rohman. Bari jeung panon melong kaburuan nempokeun makhluk-makhluk aneh anu keur ngagimbung di buruan. Dina mangsana Ali Rohman ngucap istighfar. Jural itu geblug atuh harita. Sada aya anu labuh meuni blug-blug di barengan ku sora ting koceak teu beda jiga monyet. Ya cenah menikeun karean istri mata katorekan. Gelebug angin ngagelebug tarik pisan. Sorana munggah ngaguruh matak nambahan lewang jeung geueung. Cerit atuh sadap anu jejeritan menta tulung. Teu beda bae jiga monyet anu keur disiksa dituturkeun ku sora anjing hawar-hawar. Makhluk-makhluk aneh anu ngagimbung di buruan imah Pak Haji ting belecet talumpatan patarik-tarik jiga nu balap. Loba nu blagblug labuh bari jeung gogorentelan. Terus lumpatan deui ninggalkeun imah Pak Haji Burhan. Tangtuna jep we jempe teu aya nu kadenge. Makhluk-makhluk aneh teh lalengit. Sora-sora nu mata keung eueuh. Kaayaan alam balik deui jiga tadi. Ari nu kadenge tetep we ngaseukur sora jangkrik jeung cicir. Teu ngarti aing manaha naon ieu teh nya. Asa ku kakara manggih makhluk-makhluk aneh anu kitu lampahanana. Nah harek naon make los-los ka imah aing? Aya naon atuh di imah aing teh nu saenyana? Ceuk Ali Rohman bari jeung terus unggah deui atuh ka tepas. Da tadi mah ngan tepi kana golodog. Gebrug panto ditutupkeun deui sup ka tengah imah. Geek diuk dina urutna anu tadi. Aya nyaon di luar tiri. Nya ku mama kadenge aya nu jeritan jeung loba nu labuh. Naon di luar teh tadi teh? Manusia atawa setan marakayangan. Jeung kamarana di ayeuna. Duka tua mah. Ha? Duka naon atuh mah da abdi oge teu terang. Nah makhluk naon aya nu kitu? Da abdi mana me ayeuna mendak nu kitu teh? Nya kumaha kitu? Nya kumaha kitu anaking? Ibu ge jadi penasaran hayang nyaho. Barabat atuh jang Ali Rohman ngadongengkeun kajadian di luar. Didongengkeun kabeh ka indung katut bapana, teu aya anu kaliwat. Atuh puguh we, Pak Haji Burhan kali ibu harita mun dicolohok, ngarasa kaget ku kajadian kitu. Sedengkeun kapi adina jang Ali, kabeh oge atuh ngahep-hep eueuh nu wani ngomong. Sarieun ku sora-sora anu mata keung jeung sieun.
Tah gitu nu kapan aku abdi teh ama. Ayah, yakin siluman nu kitu majalu. Untung kurang teu ditemalan. Jeung na deui aya untungna dia tiang ku hidup tah gitu kejadianana. Syukur. Maneh teh geus kuat batin li, geus bisa ngajaga diri. Sabab lamun jelemana bolos strong kosong mah kacempona lain makhluk-makhluk aneh teh. Tapi bakal jika manusia biasa anu sagarupana moal kaciri palsu. Tangtu eta teh siluman nu deuk ngaganggu. Sabab anu niat hade mah da moal kitu carana meureunnan. Terus pisan ama. Nah kumaha eta teh nya? No margina losos ka dieu ama abdi mah teu ngartos. Nah aya naon atuh dirorompok urang teh ama? Lain bae teh kudu jadi buah pikiran. Lantaran ayeuna mah geus bugus alamat. Eta siluman moal daekeun didatang ka dieu. Paling-paling oge kalabur kanu jauh. Jadikeun pangalaman ieu teh jang. Ulah rek dipikiran. Yuk, urang sarare ayeuna mah geus peuting icepan. Saur Pak Haji Burhan teu wanieun panjang catur dina mangsa harita mah. Lantaran di dinya aya barudak leutik nu can mangsana nyaho kana urusan anu kararitu. Bisi engke kahareupna salah tafsir. Ibu Haji ge surti pok harita teh. Bener pisan, Li. Ulah jadi buah pikiran nu kitu mah. Sabab ayeuna mah geus salamet sarta teu mata kudu pikeun urang. Jung itu geura kakalamar geura sarare geus peuting. Kade memesare teh babacaan heula. Mangga Bu, ama. Dalaras abdi teh duh geus tunduh. Cek Jang Ali harita. Terus cengkat dituturkeun ku adi-adina. Sup ka kamarna. Samemesare atuh beberes heula sarta teu poho nempok duit anu dina kantong. Tetela aya keneh saeutik ge henteu robah. Ngan mata ngahudangkeun kana buah pikiran pikeun Jang Ali. Sabab inget kana tugasna isukan. Yen manehna kudu nyalabarkeun eta duit. Tungtungna mah Jang Ali memeh sare teh ngajentul we diuk sorangan. Ari leungeun nyenyekel duit anu sagepokan teh diteuteup jiga nu hayang sidik. Sadengkeun Pak Haji Burhan mah kari bojona harita teh geus simpe jempe. Jigana bae geus tibra da puguh ka cidak tunduhna. Nu saha ieu duit kira-kirana? Anu Mang Kamin atawa anu Mak Uni atawa anu Kang Dudu gitu? Tapi keun bae kumaha isuk we rek dipapa we ku aing tiluanana. Sabab ceuk ama ge di dieu mah ngan satilu-tiluna jelema nu katara loba duitna. Muga-muga we sing diaku ku jalma anu bener-bener boga hakna. Kitu ceuk geurentes ningjak hate Jang Ali. Sok nunda duit dina kantongna. Goledag ngagoler dina kasur. Terus babacaan barjeng peureum tungtung namah Jang Ali reup sare kalawan tibra. Kasugri para wargi. Panjangna alam peuting teu kacatur dina ieu carita urang jojo ringkasna mangsa alam. Kocapkeun dina mangsa alam isukna. Lembur Cikarang geus tembong deui caharana. Harita teh jalma-jalma tukang digawe mah geus ararindit deui. Tukang tani karsi, tukang dagang gariat, tukang kakebon garato teu aya nu melencing beuki ulin. Ari Mang Kamin harita teh jeung biiting geus muka tokona, malahan mah harita teh keur beberes berjeng ngadaguan nu deuk balanja. Sanggeus sagarupana beres Mang Kamin jeung biiting gukgek dariuk tenang pisan. Da anu di dapur mah aya Nyi Mimin si Cikal teh geus bisa diandalkeun tanagana budak teh kawantu kiwari mah geus parawan. Lain itu Kang Kamin.
Isukan mah nya urang teh kudu balanja deui ka kota. Lantaran geus loba anu kosong barang-barang teh. Komo eta minyak kalapa jeung minyak tanah ngan kari saeutik deui. Moal cukup sapoeun bangunna teh. Cek Biiti ngemitian ngomong bari jeung Tongoy bebenah. Nya. Hah? Heg. Ya memang geus aya rancana arek balanya isukan akang teh. Catetkeun sakabeh naon rupa nu kudu dibeli. Ngadati aya nu poho. Cek Mang Kamin bari malenyun udud bodas panon melong ka jalan kataji ku kembang eros anu keur meujeunna mangkak. Kembangna estuning lucu katojo ku mata poe. Kan atuh urang catatkeun heula. Da nya ngarah teu aya nu kaliwat. Teu karasanya Kang. Nyaon? Asa kakara cikene urang hirup balangsak. Ari kieu ribet boga toko. Sakapeung makang sok asa ngimpi. Cek Biiti ngomongkeun kaayaan manehna ayeuna. Anu memang asa can lila hirup kitu teh. Kasangsaraan mah kasangsaraan anu kaalaman 2 tahun katukang. Asa kakara kamari sore. Ari sabab kasangsaraan anu sakitu banget mah moal poho nepikeun kadug maot oge. Nyatin cek akang ge naon? Yo, akang ge sakapeung masuk boga pikiran kitu teh beda jika pikiran maneh. Kasangsaraan anu geus kaalaman asa kakara cikene, asa kakara kamari. Sedangkeun ari kasayangan nu kacidan nikmatna asa can lila deui tetela. Tepuguh perasaan manusia manya sok katipu ku rasaan sorangan. Cek Mang Kamin bari ditungtungan ku nyerenge. Anu ngobrol kasapi ku datangna hiji jajaka anu lumpang ngadeukeutan ka toko. Bekelila beuki sidik telapisan Jang Ali anu ngahaja deuk ngobrol jeung Mang Kamin. Bari deuk nyalabarkeun duit teh. Sanggeus tepi terus atuh ngaraneg bari pok harita Jang Ali. Assalamualaikum. Bari manggut tandaning hormat. Ai Mang Kamin bingung teu pati apal pijawabeunana ge. Atungan ukur nyarengeh we bari manggut pok harita. Oh, mangga. Ayo, Den Ali, ira hati kota anjing. Kamari sonten Mang. Malihan mampir sareupna abdi dongkap teh. Punten abdi teh ngaganggu. Manawi sareng manawi aya waktos ngiring ngobrol sakadap mah. Cek Ali Rohman bari jeung toleh manggut tandaning hormat. Tetinggal ti tata krama atuh Biiting meningaran tethatena. Da disangka nama arek balanya hanas geus taki-taki arek ngaladangan. Mangga Den, palai ngobrol masun. Nuhun we atuh keur sanganjang ka si Emang nyobatan sakieu. Mangga tuh calik aden. Jadi itu tuh dilebat ju ah. Jadi mah duh ayang-ayangan yo. Cek Mang Kamin nangtung bari jeung nunjuk ku jempol ka tepas. Nu harita mah keur aya di toko. Sawios mangatu malah ngarepotkeun jadi we da moal alami Mang. Cek Jang Ali bari gek diuk. Kayak atuh aya pikeun naon atuh aden teh asa ku rarewas teuing yo. Mang Kamin gek diuk deui. Panon melong ka Ali Rohman. Malah Biiting oge je milu ngabandungan ai leungeun mah ngopepang memeres barang. Da hayang nyaho di ongkoh kana maksud kadatangan eta sema. Teu kedah ruas Mang oge Bi. Da teu aya nu mata kereuwas kieu maksad abdi teh. Kieu maksad abdi teh. Kahiji bade silaturahmi rehna abdi teh tos lami karat amangan ka dieu jeung umbara di kota. Laras nae. Lajang Tah ayeuna tos wangsu deui ka lembur teh hoyong nepangan ka sepuh-sepuh di dieu. sae atuh aden. Kitu maksad abdi teh nu kahiji. Cek Ali Rohman. Bari jeung terus ngajak sasalaman. Gahap ku Mang Kamin di tampanan jiga anu gugup. Lajang kumaha atuh aden?
Kaduana kieu eta mang oge bi. Abdi teh nguping wartos dipun bapa rehna mamang teh sok sering ka kota. Nah laras eta teh mang nah tara tepang sareng abdi geuningan. Eta nganes pisan eta teh Asep. Aden mama sering pisan ka kota teh. Margi sok balanya apanyan. Nanginda tatarangka aden atuh di mana? Atuh di kotana tempatna. Daput mang maukur ka pasar teh ka pasar ka kota ge. Sok amung abdi oge ka pasar mamang nangina teu ngadinten. Dupi nginep di pasantren anu caket kaumang abdi mah jadinya. Tah didinya abdi masuk ngonok teh. Oh, gitu. Lamun carang kia mah jika pungkurana atuh aden, tangtose ngahajak mang ca amang kaditu. Naging ayeuna mah da adenna ge tos aya di dieu. Nyahna keke. Bade saterasna di dieu acan nyapi. Kieu maksud teh mang. Bade teterasan rupina mah. Atarapi saterasna. Nanging ari kapayuna manduka teh teuing daya rencana bade neraskeun masantren. Kesanes itu kieu itu mang dupi mamang sok unggah dinten angkat ka kota bilih abdi peryogi pesen barang. Henteu aden. Tarat nangtos nanging sering. Sakapung mah unggah dinten sakapung saminggu sakali atanapi 4 kali. Gumantung kana kaayaan barang di toko leuleutikannya di dieu. Nyaha baden basa naon atuh aden? Mang Kamin rada sumanget deui ngobrolna. Sabab aya bahan kana piuntungan. Sabab obrolan teh mengkol kana urusan dagang, lumayan nambahan langanan. Seueur-seueur we mang margi seueur keperyogian. Nanging teu acan tiasa ditangtoskeun ayeuna mah. Ngan upami tos terangke mah abdi teh gampil panginten pamiseg aya pangabutuh teh mah. Tangtos gampil aden lajeng Kantun ka emang we pangintennya. Nah kitu maksud teh mang atuh kaduana kieu teh mang abdi teh. Bade tumaros ka sarira mamang. Dupi kamari angkat ka kota atanapi henteu. Teu aden. Kamari mak mang mah teu balanya. Aya we dia rompok da eta kanyang hayam ruksak. Nah aya naon aden? Jiga nu dingesna keranan ka kupingna teh kuput mang. Laras pisan atuh aden teh. Bade aya naon? Bibi oge toh terang deui. Celanggong bieuting ge nyambung nyarungsung omongan salakina. Manehna jadi penasaran. Kieu bi oge mang ceresna mah. Kamari teh abdi teh wangsul ka lemur teh di perjalanan menak artos satumpukan. Ayo. Alah, Lajeng ku abdi teh dibantun maksad teh bade disalabarkeun kana kagunganana gitu. Upami mamang teh angkat ka kota mah kamari yakin sanes kagungan mamang panginten. Tah kitu maksad teh mang. Cek Ali Rohman kakara ayeuna terang-terangan. Oh gitu. Teu aden mang mah. Dia kamana menyi kamari mah. Rupina mah laras sanes kagaduhan sanes kagaduhan artos teh. Da teu maos leungit. sakumaha artosna teh aden? Seueur atanapi Sakieu bi artosna teh tuh. Seueur atuh sakieu mah. Cek Ali Rohman. Bari ku siwa ngodok saku baju ngaluarkeun duit sabungkus lambaran bungkul meuni hareuras keneh. Da eta mah bieuting mereukeun kacolohok komo Mang Kamin mah. Sabab duit nu kapanggih ku Ali Rohman teh lain saeutik-saeutik munikeun ka satumpukan kandal. alah, nah saha nu leungit teh atunya? Lain anu urang atuh Kang Kamin. Ayo mah ini lain nu urang eta mah sabab mamari mah pan teu liat teu ka mana-mana. Teu ka kota atawa teu ka leuweung. Tapi di mana kapanakna teh aden? Kapanakna teh palebat tangkal ceuri Mang. Di mana? Palebah tangkal ceuri tetebih di wahangan Cipater. Kamari sonten kapanakna teh kirang langkung nya wancit tuang gunung lah. Maksa teh bade kamari disalabarkeunana mah nanging teh kabujeng da. Kabujeng sonten manten. Ceuk Jang Ali Rohman sabalakana teu kurang teu leuwih. Oh gitu. Nya cobian we tuh salabarkeun ka Mauni atanapi ka Kang Dudu. Margi aranjeunna oge osok ka karota balanya hawatos bilih milarian aden. Laras pisan atuh aden, kitu we atuh. Cek bieuting deh tetep jiga nu handeueul. Hatur nuhun atuh Mang oge bi.
Upamitos kieu mah yakin sanes kagungan mamang sareng bibi. Da wengi teh dibadantenkeun heula kalihpun bapa. Anu ditaksir kagungan artos seueur mah ngan tiluan di dieu teh nyaeta nu kasebat neme ku mamang sareng mamang ku anjeun. Tak ayeuna abdi teh bade nepangan ka Mauni permios atuh man di kantun lingi. Ya mangga cu aden muge-muge we si engaring se. Sanggeus uluk salamah leos Ali Rohman Indit ngajugjug ka imahna Mauni. Deuk nyalebarkeun eta duit cenah. Anu Indit dipelong tonggongna kuduaan. Kawas anu ngarasahan deul ku eta kajadian. Dalamun sigmang kami nyebutkeun tas di kota mah tangtu eta duit teh bisa diaku ku manehna. Dasar anu keur kaedanan ku harta nempo barang ciatah ge munikeun kacuringha. Nah barangnya Kang eta mun aya alasan anu hade mah diaku ku urangnya euy. Ceuk biiting keukeuh kawas nu handeueul hayang mibanda kana eta duit. Adat baheula geus leungit ayeuna mah biiting teh bet jadi kitu. Babari kabitaan ku banda ari mangkamin mah ngan ukur mahu we wungkul. Sanggeus lapok mangkamin harita. Geus banyak batur eta mah sia teuting. Urang teh hak bikin miboga. Komo nu nyelabarkeunana jelema apik. Bijilan pasantren teh pikiranun paur Nya katangnya bisi mahal kana diri nya Kang. Heeh. Mending dagang sorangan Kebenaran harita teh jol aya nu rek balanja. Atuh anu ngobrol teh eureun. Biiting pak-pik-pak ngaladangan heula. Mangkamin ngalepus udud nuhuykeun hanca tadi ai panon melong ka jalan. Sadangkeun ari pikiranna mah ku melayang ka mana mendi. Jeung deui bet inget bae kana eta duit. Mikiran jelemana anu kalengitan, nasaha jelemana anu ragrag atawa leungit duit. Cag urang tunda kayaan mangkamin jeung biiting. Tenden sakedeung tunda sakedap tangtu ka hareup kasampeur deui. Ayeuna urang puseurekeun perhatian urang kana lalampahan Jang Ali Rohman anu deuk muruk ka imahna Mauni teh. Manuk krecet di sarada mapaesan kaayaan alam berang harita. Breh di tengah lemur ainu keur leumpang salse. Horeng si mana horeng Ali Rohman. Harita teh terus we leumpang mapai-mapai jalan tengah muru ka imahna Mauni. Dina hatena ngarasa bunga ari sabab geus bisa nyalametkeun duit hiji jalma. Teu ragrag ka jalma nu lain hakna. Alhamdulillahi wa alamin. Gening aya Mauni na tuh na teu nyaba kitu jika namanya anu Mauni ieu da ieu mah bandara emas si Mauni mah ceuk hate Rohman bari jeung gilek mengko kana gang leutik sup ka pakarangan imah Mauni. Kaparangan Mauni teh mukakeun panto hareup bari jeung sasapu atuh reet kanu datang pok nanya meuni sarewel. Oloh, eta Jang Ali, iraha teh kota teh Ujang, bade awilujeng Muhun mah. Abdi teh ngahaja nepangan dongkap ka emak teh nepangan emak. Dupi di kota mah kamari pas sosonten mah. Punten ngaganggu mah. Henteu mangga kalebet. Ujang, ieu kalotor gerajeng can sasapu dialah. Ya. Mauni blak mukakeun panto sina ngageblag kabeh.
Sup Ali Rohman ka jero. Memeh diuk menjungan heula. Gek diuk dina kursi meh bareng. Aya naon atuh ujang ge teh? Asa kurarawas teuing anjing-anjing kana ka dieu. Kumaha tuang rama daramang sadayana. Teu kada reuwas mah. Da abdi mah teu aya nganaon urang bujang enggana we. Abdi teh bade tumaros. Aya naon ujang? Teu kada reuwas mah. Sanes itu dupi mah kamari teu angkat-angkatan atanapi kakotan teu. Ceuk Jang Ali torba omong anu teu pugu. Langsung we ngomongkeun maksud anu sanyana. Sabab ngomong kakolot mah kudu bener-bener dadia. Ulah ngalieurkeun bisi nambahan dosa. Teu ujang. Dara repot pisan di mate-mate. Najan keke. Nah aya naon ujang? Bilih we eta mah. Bilih naon? Bilih kacelan artos mah. Kamari teh abdi teu meundakan di jalan pas sosonten. Pangna abdi naroskeun ka mah teh bilih emak ka ieu calan. Pedah sok sering angkat ka kota balanya. Kitu maksud teh mah. Ceuk Jang Ali ngajelaskeun. Teu ujang da mama teu kaleungetan artos. Da kamari teh teu kamana-mana dia ongko cobi we atuh taroskeun ka Mang Kamin. Da anjeunna anu sok pulang anting ka kota teh sering pisan. Name pisan parantos di ditu abdi teh mah. Kajang Dudu atuh. Da sami sok ka kota balanya. Muhunnya Kakang Dudu mah da teu acan ieu teh. Punten atuh mah digantun linggih teh. Bade nepangan Kang Dudu manawi anjeunna anu kaicalan. Ceuk Jang Ali jung nangtung. Memeh kaluar ti imah munjungan heula. Leos Jang Ali mah muruk ka imahna Kang Dudu. Deuk nanyakeun perkara anu kalingitan duit teh. Dina waktu anu sarua. Harita teh Kang Dudu jeung bojona teh keur silih tempas di warungna. Lantaran leungit duit cenah. Nganting di mana sabab teu puguh tempatna. Kewek atuh Kang Dudu harita. Imo, sing ingat sia teh dieu, ising badar sia. Nah di mana sia kamari nuna jeung na deui indit ka mana atuh kamari? Kudu kapanggih sia teh duit, sabab butuh keur balanya jeung keur mayar hutang. Lamun urang teu bisa manggihan deui eta duit, aduh lapur sia Imo. Dagang anu geus kurat karet teh bakal bangkrut sia leuwih ruksak. Keur bageus ti ison ieu teh da kasedot ku toko da Mang Kamin. Kari-kari modal urang leungit, kumaha atuh teh lamun usus kieu? Aing mah. Kang Dudu kadenge kekeleuweuhan semu ambok. Ditujukeun teh ka pamajikanana anu katelah Ceu Imoh. Nu harita memang keur ngahulang mikiran duit anu leungit. Pok ngajawab berjeung ngalangis. Channel Kang asli Dudu, dongeng Mang Dedi. da kuring mah ieu teu ka mana-mana. Jeung teu rumasa salah nuna. Yakin ditunana teh di dinya tah. Dina laji meja da biasa ge jadinya. Geus menang meresan, kabehna teh aya 1000. Tapi ari dieu teh deui bet eueuh. Ditanyakeun ka barudak anu ngendong di dieu. Ngus asa oge tapi da eueuh nu ngaku malahan mah geus ditatanyakeun kanu bisa matangankeun. Tapi da teu aya lalatan geuningan. Teuing ka mana atuh duitna jiga nama ieu ku kencit meureunaan. Ulah sok wakan uding kanu teu ngaharti kupikir tahun aku akas ya Imo, aing ngomong. Sabab jelema oge butuheun keneh ku duit mah. Kencat, kancit. Ulah sok wakan uding ka jurig sia. Dina heueuna ge dicokot ku jurig. Arek meuli naon jurig? Da moal bisa balanya. Ka manusa mah, ka manusa we heula anu puguh bungkeuleukanana. Jurig. Ceuk Kang Dudu bari jeung seleuneu nyampurkeun kana meja. Lacina didudut sekaligus. Tapi nu katempo teh ngan kertas catatan bungkul. Duit namah lapur teu aya. Kang Dudu kakerot huntuna leungeun ti paparaket dikeupulkeun.
Cek Imoh tong ngomong deui ngahulang bari jeung rambisak lantaran handeueul campur jeung keheul. Duit saloba-loba make der leungit teu pugu. Akhirna duanana atuh pating jaran tuluy di warung nungguan barang dagangan anu geus kurat karet. Aya naon itu Kang Dudu? Punten kaganggu nah jiga nuju perang itu. Ulah kitu isina tukang, komo pas di warung mah ulah pisan atuh. Kadenge aya anu ngomong di hareupeun warung. Atuh neuting rarenjang Kang Dudu jeung pamajikanna teh. Lantaran asa kaprego anu nurek balanja. Duanana ngareret. Alah geuning Ali. Na iraha sumping Asep bade balanya. Cek Kang Dudu ngahegar-hegar maneh. Baroman biar marah main dipaksakeun eta oge. Deui hate mah hayang keneh perang jeung pamajikan. Moal Kang, moal balanja. Ite pangna abdi dongkap teh aya peryogi sakedik ite nanging abdi teh rada kagok mari kita nuju perang. Uping akan teh jiga nuju pasea. Nah marebutkeun naon atuh Kang? Abdi mah janten penasaran. Anu matak anu mawi nu botak katinggang awi Asep. Leungit duit akang teh. Duit menang meresan lambaran unggul. Dasar si Eceuna atuh dar dituna di lalaci meja. Tapi waktu tadi dicokot rek dibalanyakeun maksud teh geus teu aya. Nya jadi pasea we akang teh. Duit sagepokan teh atuh Asep. Ih, tungtungna si dituding. Si Eceuna nuding ka akang nuding ka si Eceuna dar pasea turun pekereng-kereng tungtungna bingung. Tah gitu Jang Asep. Mangkani modal eta teh. Barang beak duit eueuh lapur warung akang moal jalan deui beureunan Asep. Mana komodayeuna mah atuh aya lawang mangkamin alias lawan musuh cek kasarna mah berat ngalayananana. Kasapu-sapu nyere aya di mangkamin mah. Cek Kang Dudu beri nyorotos ngomong jikana bae keheul keneh ka pamajikanana. Atuh najan ngomong kat Jang Ali oge rada semunu ambek. Nya gerau Jang Asep yo, dojo teh can pikun. Inget keneh kalawan yakin kamari teh tah di dieu nuna duit teh nyaluhur dina laci meja ieu tah. Tapi nah ayeuna bet eueuh. Jika nama di paling ku bangsat berenang terus dibawa kabur. Tak itu taksiran aja mah. Ah tadi mah ketang Jang Asep sanes ku bangsat. Ku jurig cenah di mana-mana ge jurig mah teu beukeun duit nya Asepnya. Tosok direa-reakeun siapa omongeun teh. Cek pamajikan emang Kang Dudu harita teh era meureunnan. Tos. Oh janten Ica Artos. Eres pisan Jang Asep. Bener pisan Jang Asep. Kahartos upami kitu matuh. Cek Jang Ali harita hatena bungaheun. Lantaran mangsa misah wanci nyapih cagie carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajengna naon anu bakal kajadian? Insyaallah enjing dina mangsa turus acara anu sarua Mang Dedi baris nyungsi ieu carita bagian anu ka-21. Hatur nuhun kumarupi perhatosana ulujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.